maling teh maling kafan, maling bungkus. Motif maling bungkus teh ya aya dua macam. Nomor kahiji maling boeh teh ieu kuburanana parawan. Lamun kuburan parawan kabeneran maotna poe Jumat atawa malam Jumat. Ieu boehna teh boeh namun ku urang dicokot diala eta bisa pakai jadi pamalingan. Bisa pakai maling. Sebab boeh eta mah mengandung hikmah. Mengandung hikmah. Boehna cokot, set ulah boehna talina bae talina. Set. Yes, talikeun ku urang ka dieu teh. Set kacangkeng. Plek. Urang eta bisa lumpat sakumaha setan. Lumpat kencang. Lumpat kencang eta. Nah, komo beunang misalnya urang, beunang katerwak dicekelna alabatan belut. Olesan. Eta kakarak talina doang. Kumaha mun ujung biasa nakal. Ngan nyokot lagi gelut heula. Eta mah sugan kula mah dongeng doang teh kos kitu teh sugan kula mah dongeng. Nah, kula waktu masantren di Garut aya parawan maot, kemudian pas malam Jumat kubur langsung. Sugan teh memual aya zaman kuari nu maling boe. Teu ditungguan si kuburan teh eta meunang sapoe isukna digali kunyana. Dicokot boehna. Pan teu meunang ngagalina ti beurang kudu ti peuting. Jeung kudu sorangan. Eta gelut teh ge babak belur. Kanyawan gelut teh beak beungeut teh ge beak. Bugutna ieu na beak, urut gelut, sakumaha si gelut jeung Mike Tyson mah gitu. Pohara. Beunang boehna. Di beunang eta kunyana digunakeun pake maling. Pohara. Bener-bener mustajab beusi deuk jadi pamalingan. Tah. Cokot boehna. Sugan gua wae eta teh omongan lalagaan. Horenganan aya nu ngabuktikeun beneran gelut heula. Pohara eta. Tah eta parawan mantak sok ditungguan datang ka 7 poe mun geus 7 poe ka ditu geus laas. Jadi sapoe 2 poe 3 poe 4 poe 2 sampai 7 masih hebat. Geus laas 7 poe gali ku sorangan peuting malena jeung moal paedah. Anyar keneh eta. Set. Eta maling boeh digunakeun jang teu bener. Aya maling boe jang jualeun di zaman hese. Zaman hese teh zaman susah. Palawija geus teu ngahasilkeun. Perekonomian kitu keneh. Urang lamun nyaritakeun di urang gitu can pernah, tapi di daerah Timur Tengah mah melak-melak naon teu jadi panas ereng-erengan. Perekonomian teu maju. Zaman harita otomatis nu dipaling teh geus palingeun iwal ti boeh. Malah aya jawara anu nya nama pagaweana malingna maling boeh doang. Malingan boeh mah jual biasa dijual. Masya Allah, iya aya babna maling boeh. Gusti Allah na. Aya ge baheula. Aya urang Arab jelema sugih, kemudian nyana amanat lamun paeh, ieu kakayaan, duit jeung emas asupkeun ka jero kuburan. Akhirnya dilaksanakan ku anakna jeung ku keluargana. Bungkus emasna asupkeun ka kuburan, duitna diasup. Kadenge ku jawara Arab. Nah, ieu ceuk gadeng. Mantep ieu. Baralik
anu ngubur penting kunyana dibongkar aman biasa aman tapi barang dibongkar di jerona mayitna berubah irungna pengek jeung duit mas terus jadi diteangan berubah kulantaran berubah ya lapor jana tuh kana berwajib mimiti ka keluargana tong gol bener lah begitu isuk-isuk di deuleut teh lain beungeutna lain mah itu bukan lain laporlah ka di jaga kiai oh cek kiai urang teangan di luar Arab nu maot saha poe eta nu berbarengan selidik punya selidik kasimpulanana mah aya lah di satu daerah nu lain Arab di daerah Ethiopia jelema hideung mau ta eta teh dituker urang Arab nu paeh di Mekah diojol jeung mait nu urang Ethiopia nu hideung di ka Mekahkeun nu di Mekah di ka Ethiopia selidik punya selidik horeng ieu nu urang Ethiopia mah nu hideung nu pengek teh ahli ibadah wali berarti urang Arab sakitu di Mekah deket Baitullah sugih lantaran lain ahli Allah Mekah tanah haram anti dicicingan ku lain jelema ahli Allah dituker set nu ieu keluar nu ieu diasupkeun tah nu bantang urang ge urang di dieu sarua nu paeh bagus pindahkeun ke Mekah urang Mekah pindahkeun ka dieu jelema ngagali kuburan barang ngagali di urang barang ngagali kuburan di jerona aya mayit kagali cek padi kuburan padahal lain kuburan sakeuna ieu asana mah cek tukang ngagali teh ja asa can ngubur nyaho baheula-baheulana mah begitu digali urang Arab bae bareng mancung biasa Arab asana can pernah nguburkeun urang Arab di dieu tah laporan ka dieu ka kula cai urang Arab meureun wali di mana beuh ieu mah juragan Arab pindah ka dieu nu urang dieu nu bagus dipindahkeun ka ditu aya tadi urang ge sering ji mun teu percaya coba di lemur ente aya kuburan galian hiji-hiji cek ente teh gawe amat cenah kiai beusi bae dibayar henteu naon henteu cek kieu gawe Masya Allah eta kuburan sering kali wali Allah pindahkeun ke Mekah tanah haram wali tanah haram Mekah teu sambarangan lantaran nu pangheulana bakal keluar kuburan yaumul kiamah Mekah begitu kiamat set nadu pangheulana kalaluar teh kuburan Mekah set ahli-ahli Allah nu urang Arab anu lain ahli Allah kan dikaluar-luarkeun sebab ieu nu bakal ngiringkeun Baitullah pertama Masya Allah kuburan kedua nu hudang Madinatul Munawwarah nu di dieu menghargai Baitullah Mekah di Madinah menghargai Kangjeng Nabi sarua mun lain ahli Allah sanajan di Madinah tanah haram maksudna haram Madinah keluar dikaluarkeun ku malaikat langsung geus tungguan kieu nah asup ka jero langsung malaikat buang itu ka dieu Masya Allah karim ente mah moal malaikat mana keun moal dirobah geus tanggung joreng dari ieu bae geus Gusti Allah katilu mawaro'an nahr mawaro'an nahri teh nu mana ieu Uzbekistan eta teh disebut dina Bukhari mah mawaro'an nahri ieu nu katilu nu bakal kaluar hudang Uzbek di ditu aya Imam Bukhari di ditu aya Syekh Bahauddin An-Naqsabandi
di itu ayat wow wali-wali Allah urang Uzbek urang Baghdad lamun encan ngalep ilmu ka Uzbekistan encan jadi ilmu kawalianana kitu kene urang Uzbekistan begitu ayat Tuhan Syabdul Qadir Al-Jailani can anggeus suluk lamun encan ngalep ilmu Baghdad dua negara Baghdad jeung Uzbekistan dua-duana ieu adalah pencetus wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Atuh geus dikanyahokeun eta mah dongeng jeung sejarahna dua negara Uzbekistan jeung Baghdad ieulah penerus wali-wali Allah. Datang ka kuari. Kuari masih kan. Masih terus bae. Urang mah carita kawalian teh ngan dongeng, nyana ngalaksanakeun sulukna. Jauh ti pelemburan, gunung handapan gunung teu kanyahoan ku sasaha. Urang mah aya suluk bebeja. Bisi nek neangan kula keur nyepi suluk tuh di ditu nya. Je atuh sia mah atuh banding dikakorankeun bae. Aya teh kiai nu bebeja ka kula kos kitu. Kula cenah kiai lah geus teu betah cacampuran jeung jelema. Kula kuari keur suluk di leuweung sorangan bae besi kiai hayang kapanggih aya di ditu kula. Cak hate teh sia goblok sia tolol atuh. Nya suluk bebeja. Ih, walau bebeja. Selidik puji selidik horeng boga pemajikan. Opat nu dua marah bae. Atuh teh lain suluk menghindar tina bacot-bacot nu kolot. Hindar tawa Gusti, aja suluk kos kitu. Aya teh kiai kaula. Kulai kuari sok pagi sok seri beja hate. Aya dua. Bebeja ka kula aya dua hiji Banten, nomor ka hiji mah belah dia lain Banten. Susulukan teu boga guru. Aya maung dilegleg sia. Bagus ba dengan niat sama.